Kemana nih? Tah, harus sekedeng Kang. Juga lah. Naon Kang? Sekalian atuh nyi nitip motokopi. Nah, nita abi. Akang we, ngeudeun akang ge bisa. Sekalian we atuh pada nyai ka hareup. Nah, make kudu kaharep. Kusorangan we di dieu ge bisa. Kusarangan kumaha ari nyai? Nya kusorangan we. Eta HP-na aya, kopina aya, tinggal jepret. Mun hesena atuh. Lain motokopi kopi di foto, tapi pang motokopikeun kartu SIM ka tukang fotokopi itu nih. Oh, motokopi kartu SIM. Ngomong atuh ka tadi. Kan tamat ngomongna. Ya sekalian duitnya bawa. Ya. Nges nih? Nyanggeus atuh Kang. Ya, Tah kitu atuh. si mang fotokopina mun dibayar sia Kang. Nya Nya kagok lah hiji mah gratis we. halus atuh. Mana nu aslina? Teuing orang mana Kang nu aslina mah? Teu ditanyakeun. Saking ku ato. Maksudna mana kartu SIM nu aslina? Lain aslina urang mana? Karena udah ditanyakeun aslina urang mana? Oh, kartu SIM nu aslina. Sugan teh nanyakeun si emangna orang mana. Pokok Lamun gratis berarti duitna we teh kene atuh. Mana duitna? bea Kang duitna mah. Beak dipake naon? Dibelikin sebelah Kang tadi dihareup. Pan akan niatna mayar motokopi. Tah, kulantaran gratis. Terus aku abi dibelikin kana sebelah.